Salah sahiji tradisi atau napi tos lebet karena budaya anu diwariskan ku leluhur orang Sunda teh seperti kieu tingali geura lur mangga sok. Iya aya bakreng bakti bareng reng-rengan tong bebe jawe ka bapak aing nu kieu mah ieu mah jalan butut bebeja ka bapak aing domba ti poros bebeja ka bapak aing hayam can megar bebeja ka bapak aing kali-kali mah bebeja ka beri prima mah di rengkah gunung geura tah kitu Ku ayana gotong royong lur dangukeun anu berat jadi hampang anu bangga jadi enteng leres teu. terus tah atuh pami kitu mah dina poe Rebo mingguan payunnya wa Mohon uwa ku sim kuring dihaturanan di sawah ari kitu bade naon Mang Nut? bari mopok galang Oh gua teh kudu mantuan gawenya urang gotong royongkeun daang lagi masing-masing gawena kudu gotong royong teh sudi teuing aing masang ini hitungan ngewa